Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat enjing kasadayana. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha dararamang siswa-siswi ibu sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng kedah semangat dina pangajaran daring dinten ayeuna. Tah dinten ayeuna urang diajar ngeunaan materi dongeng. Sapertos kumaha anu dimaksud carita dongeng sareng ciri-ciri dongeng teh kumaha sareng sajabana. Hidep kedah apal heula naon anu jadi arti dongeng teh. Dongeng nyaeta wangun karya sastra anu caritana para rondok. Biasana aya bagian-bagian anu pamolahan atawa teu kaharti teu masuk akal. Contohna, jalma bisa ngapung, sato bisa ngomong, jeung parahu jadi gunung sareng sajabana. Teras kumaha ciri-ciri dongeng teh? Di antarana nu kahiji, sumberna sacara lisan. Kadua, teka nyahoan saha anu ngarangna atawa disebut anonim. Tilu, ngagunaan bahasa lancaran atawa bahasa urang nyalira. Opat, eusi caritana mangrupa rekaan. Malah biasana sok rea ku pamolahan atawa seueur ku teu masuk akalna. Kalima, ukuran ilaharna para rondok. Wanda dongeng dina sastra Sunda rupa-rupa. Dumasar eusi jeung palakuanna dongeng bisa dipasang-pasing jadi 5 rupa nyaeta dongeng parabel, fabel, sasakala, sage, sareng mite. Naon anu dimaksud parabel teh? Nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa anu paripolahna teu lumrah atawa mahiwal, contohna si Kabayan sareng carita Abu Nawas. Teras anu kadua, fabel. Fabel nyaeta dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jalma. Upamana wae bisa nyarita, contohna dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet, terus sakadang peucang jeung sakadang maung. Katilu, sasakala. Tanya eta dongeng anu nyaritakeun muasal kajadian tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Salah sahiji contohna sasakala situ bagendit, gunung tanggupan perahu, jeung sasakala jadina pare. Kaopat nyaeta sage. Sage teh dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jalma anu ngandung sajarah, contohna sapertos dongeng Prabu Siliwangi sareng Kian Santang teh eta kalebet kana dongeng sage. Terus anu terakhir nu kalima nyaeta mite. Naon anu dimaksud ku dongeng mite? Nyaeta dongeng anu eusina raket jeung kapercayaan masyarakat kana lelembutan atawa kana hal-hal anu gaib. Contohna sapertos dongeng Nyi Roro Kidul sareng nu sanesna. Rupa-rupa judul dongeng anu tos digelarkeun dina wangun drama tanapi panggung teater sapertos Sangkuriang jeung si Kabayan tah eta mah atos seueur digelarkeun kana istilah nama tos teu asing di kahirupan urang masing-masing oge nya. Tah contohna dongeng sejenna oge upamana kapanggih dina dongeng sasakala dijieun ku umbara 2000 genep eusina aya rupa-rupa. Nyaeta banteng tandukan, biruang jadi gagak, bulu lutung hideung sareng sajabana tiasa dibaca dina layarnya. Tah ayeuna urang medar heula naon anu jadi unsur-unsur dongeng teh. Anu kahiji kudu aya jejer atawa tema. Naon tema teh? Jejer teh naon? Nyaeta ide gagasan atawa pokok pikiran anu ngajiwaan carita eta. Kadua kudu aya latar atawa setting. Nyaeta patempatan waktu atawa mangsa suasana lumangsungna carita. Katilu kudu aya palaku atawa tokoh. Nyaeta palaku dina tokoh carita. Bisa naon wae sapertos sasatoan, tutuwuhan, bisa oge jin jeung siluman anu ngalakon tur dilalakonkeun. Kaopat kudu aya galur atawa alur. Nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon dugi ka ngalinjer. Anu terakhir amanat.
atau pesennya eta rupaning hal atau perkara anu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Mung sakitu wae pangajaran dina dinten ayeuna. Hatur nuhun kanggo kasadayana, tong hilap oge di like, komen, sareng bagikeun ka rerencangan anu sanesna anu ngabutuhkeun pengajaran basa Sunda materi dongeng ieu. Sareng anu paling penting tong hilap kanggo nge-subscribe channel Ibu. Mudah-mudahan sing janten manfaat dina pangajaran dinten ayeuna. Amin. Hatur nuhun kanggo kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.